Damang? Saya kemana? Ya, Punten ngaganggu waktuna. ya, berenawa. Iya, aya tugas bahasa Sunda titah ngawawancara salah sahiji anggota keluarga. Oh, sok maka. Tah, nu Bapak terang tentang corona. Corona teh naon sih? Oh, corona teh panyawan infeksi saluran pernapasan atau akhirnya tertutup. Oh, kunaon corona disebut penyakit berbahaya? Karena corona dan aya vaksinnya, cuman ayeuna teh ngaseukeun pakai plasma darah. Oh, naon sih gejala-gejala corona teh? Ya bisa gimana? Panas, batuk, pilek, sering, diporo. Kumaha cara Bapak nyegah panyawat corona teh? Ya untuk pencegahan ada ayeuna mah paling syukur pakai masker, cuci tangan pakai cairan ngalir, sareng jaga jarak. Ya, Terus hal naon wae selama di rumah nu Bapak lakukan teh ameh teu bosan gitu. ya lamun teu bosen mah paling makan lauk di empang